Ayeuna teh jelema teh loba keneh ngomeh HP daripada ngeusian HT. Teu di mana-mana ieu. Keur ngaji HP, beres ngaji HP. Arek ngaji HP, nek sare HP, udang sare HP. Dia lupa tidak mengisi HT. Eusian ieu HT, ulah loba ngomeh HP. Coba rek nanya ieu, loba zikir, loba komen. Coba, loba sodako, loba masang slot, loba itikaf, loba ngadepo, loba maca sholawat, loba maca WhatsApp. Aduh, ya alam dunia. Beda jeung baheula bah. Selenting bawa ning angin, kolepat bawa nakilat menang beja tidak bisa dipercaya. Masa saya harus pakai huruf kosam? Wallahi, billahi, tallahi. Baheula mah alam dunia teh poe. Tapi ngaji, maghrib mengaji, maghrib matikan TV. Baheula mah ada TV teh dimatikan waktuna maghrib teh ngararaji. Assalatu wassalamu alaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Ya ayyuhal hadirun, keluarga besar jamaah Masjid Al-Hidayah, ittaqullah aqbilu dinal Islam, fa innahu haqqun wa khairuhu dhalalun wa kufran. Al-mukarramun, para alim ulama, warasatul anbiya, guru-guru kita semua, para sesepuh pondok pesantren, majelis taklim, madrasah diniyah takmiliyah awaliyah, para asatidah, qari dan qari'ah, mubalik dan mubalighah, seiring dengan doa dan harapan muga-mugi guru-guru urang sadayana dipanggoskeun umurna, amin. Sadayana panitia penyelenggara PHBI, baik bapak-bapak, ibu-ibu, Karang Taruna Ikatan Remaja Masjid yang telah mendermakan sebagian hartanya di jalan Allah sehingga terselenggara acara ini, semoga berkah dan bertambah. Nedahapunten tetiasa seueur bubuka atanapi mubtada patula patali waktos parantos wengi. Kupingkeun, ini nggak ada yang pergi-pergi anak-anak ini, coba diam senang. Itu yang di belakang kamera pakai YouTube live streaming nggak tuh? Itu yang dekat pohon pisang. Bijak cerdas dalam mempergunakan media sosial. Udah dengerin kita ngaji. Bapak dan Ibu, kalau kita cinta kepada Nabi, mahabbah ka Rasul, buktikeun, wujudkeun dina manifestasi kehidupan sapopoe. Pertama, kalau kita cinta kepada Nabi, mahabbah ka Rasul, kudu daek maca Al-Quran. Aksiru min tilawatil Quran, perbanyak membaca ayat-ayat suci Al-Quran, karena Al-Quran adalah hudan, petunjuk, syifa. Mohon maaf, mujizat terbesar yang diterima oleh Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Yang kedua adalah Isra dan Mi'raj. Oleh karena itu, ketika qari'ah membacakan sebagian ayat-ayat suci Al-Quran,
Bapak Ibu hikmat simak dengan yang baik. Nah panu dibaca teh kalam Allah, nu dibaca teh ayat-ayat suci. Saya lihat kok tadi ketika kori pertama, kori yang kedua ada yang merokok, kayak yang nggak ngerti aja. Kori lagi baca ayat-ayat suci Al-Quran, ada yang tidak menyimak. Pantesan kahirupan teh kitu jeung kieu bae. Tolong kalau ayat-ayat suci Al-Quran dibacakan hikmah, karena itu adalah kalam Allah. Paham? Jadi lamun urang cintakan Nabi, seueurkeun maca ayat-ayat suci Al-Quran. Sahuruf 10 kabarokahan. Bayangkan, lamun urang ngaji, baca Quran satu huruf itu 10 keberkahan. Bayangkan kalau satu hari 1 juz, 30 hari khotam Al-Quran, berapa juz? Satu hari 1 juz, 30 poe 30 juz khotam Al-Quran, berapa keberkahan yang kita raih. Anu dimaksud baiti jannati, rumahku surgaku, bukan rumah gedong, lain imah anu mewah, tapi rumah yang dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Itulah yang dimaksud dengan baiti jannati, rumahku surgaku. Rumah nu sok dipake ngaji, rumah nu sok dipake maca sholawat, rumah nu dipake sholat sunnah, rumah mohon maaf yang jauh dari maksiat. Karena teh jelema teh loba keneh ngomeh HP daripada ngeusian hate. Teu di mana-mana ieu. Keur ngaji HP, beres ngaji HP, arek ngaji HP, nek sare HP, budang sare HP, dia lupa tidak mengisi HP. Eusian ieu HP, ulah loba ngomeh HP. Coba rek nanya ieu, loba zikir, loba komen. Coba, loba sodako, loba masang slot, loba itikaf, loba ngadepo, loba baca sholawat, loba baca WhatsApp. Aduh, ya alam dunia. Beda jeung baheula bah. Selenting bawa ning angin, kolepat bawa nakilat, menang beja tidak bisa dipercaya. Masa saya harus pakai huruf kosam? Wallahi, billahi, tallahi. Baheula mah alam dunia teh poe. Tapi ngaji, maghrib mengaji, maghrib matikan TV. Baheula mah ada TV teh dimatikan waktuna maghrib teh ngararaji. Subuh ngaji, beres ngaji teh neangan jamu, sesa lalai teh rasa keleutik mah. Ya namanya banyak, baheula mah beres ngaji subuh teh neangan jamu air, neangan sirsak, neangan sampedak. Ayeuna mah nyaeta kitu we. Ngarariung jelema ieu mah opatan, ari panjana teh tadarusan main ludo jeung ML. Baca Al-Quran, baca Jadi yang akan memberikan pertolongan, yang akan memberikan syafaat, salah satunya pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Kan ada sahabat yang bertanya, muliakan ahli Allah. Ahli Allah itu siapa? Orang yang belajar Al-Quran. Ahli Allah itu siapa? Orang yang mengajarkan Al-Quran. Kalau Anda tidak mampu membaca yang baik, tajwidnya, tilawah, fashah, makhraj, sifatul huruf, Anda tidak pernah ikut musabaqah tilawatil Quran, Anda tidak pernah ikut musabaqah fahmil Quran, Anda tidak mampu, tidak bisa musabaqah qiraatil kutub, Anda tidak paham tentang musabaqah, jadilah pendengar yang baik. Ketika orang membaca ayat-ayat suci Al-Quran, disimak secara hikmat, bukan banyak bicara. Paham nggak? Awas loh, kalau nanti ada acara lagi, dengerin yang baik, itu kalam Allah. Ngaji-ngaji coba yuk. Maghrib matikan TV, subuh mengaji, beres ngaji ge baheula lamanya mulungan jamu kayak dikumpulkeun di babaturan saurang. Balik sekolah malah retis, teteh arudunan aya nu coek, cengek, uyah.
marani di leuwih awewe belah kulon lalaki belah wetan teu make baju ge demi Allah eueuh nu reuneuh baheula itu tuh di mana-mana ya HP-nya nya Bu Pak bijak cerdas ngagunakeun media karena dari jemari bisa berujung kepada jeruji. Namun aya berita tabayun klarifikasi jangan langsung share. Loba berita hoak, loba berita bohong, tabayun klarifikasi. Sebentar lagi akan pemilu. Nah ini lagi ngaji mau dibagi pantas split nanti aja Pak sebentar Pak lagi ngaji Pak. Mestinya tadi skor dulu 10 menit. Jangan lagi ngaji dibagi makanan. Kuduna tadi 10 menit pengen ngaji di skor dulu. Bu, sekali lagi ngajinya. Nah, yang kedua, namun orang cintakan Nabi, perbanyak membaca sholawat. Ada sholawat Naria, ada sholawat Munzia, ada sholawat Ibrahimiyah, ada sholawat Sifa, ada sholawat Al-Fatih. Baca sholawat. Iya mah beres ngaji, lu mau kena, kelah nanyakan mana remote. Iya mah mana remote yang anu sinetron Cinta Yang Hilang. Kalau beres ngaji, baca sholawat. Sekali lagi, beres sholat juga jangan lupa baca sholawat. Inakan aidul makna harfu taukid. Innallaha, sesungguhnya Allah dan malaikat membacakan sholawat. Betul nggak? Masa kita tidak mau baca sholawat? Mau sautak sautik, puta foto. Hati-hati, status bisa menghapus amal. Status bisa menghapus amal. Bijak cerdas menggunakan media sosial. Jangan bikin posting-posting yang ujub, yang riak, yang takabur. Ini yang status teh mulu dan dulu ya. Nah sih, sombong amat bikin posting-posting. Alhamdulillah puasanya lancar. Iya lah masalah gering teh urusnya, ulah dipoto. Masalah gering dipoto. Bikin status mohon doanya suamiku muntaber. Ya, baca Al-Quran, baca sholawat. Yang ketiga, kalau kita cinta kita kepada Nabi, amalkan sunnah Pak Haji. Apa sunnah Nabi? Kita bahas satu persatu. Yang pertama baca ya, cinta kepada Nabi, perbanyak membaca yang kedua perbanyak sholawat agar kita mendapat syafaat pertolongan nanti di hari kiamat. Nukatilu, jaga wudhu setiap waktu. Itu sunnah yang sering orang lupakan. Dawam wudhu, berkesinambungan, berkelanjutan, istiqomah ngajaga wudhu. Batal wudhu lagi, batal wudhu lagi, batal wudhu lagi. Salah satu jasad yang tidak akan busuk di alam barzakh, mual busuk di alam kubur, orang yang menjaga wudhu setiap waktu. Itu pahalanya besar Pak Haji. Kita mengaji yang sehari-hari sajalah. Masalah politik ada bagian politisi, masalah pembangunan ada teknokrat, kesehatan ada dokter. Saya mah ustadz biasa, terangkan ilmu harus sapa poe ngaji. Berwudu setiap waktu. Bahas ji. Dalam kitab fikih yang ditulis oleh para fuqaha, bab awal adalah bab taharah. Anda baca Safinatun Nazah, Anda baca Fathul Mu'in, Anda baca Kifayatul Akhyar, Anda baca Subulus Salam, Anda baca kitab fikih sunnah, bab awal bab taharah. Memeh bersih, batin atau bersih lahir kurang teh. Daya dalilna ananda patu minal innallaha yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat senang kepada keindahan dan
ya terangkeun hiji make harti sunnah lamun nek sare wudu heula. Barang siapa yang sebelum tidur dia berwudu, wudunya yang baik, airnya suci dan mensucikan. Setelah berwudu dia berhadap ke kiblat, membaca doa, wafat maut dalam keadaan berwudu, dicatat wafat dalam keadaan syahid akhirat. Luar biasa pahalanya besar. Pan maut ayat 2, ayat syahid, ayat qaid. Anu qaid mah nu marhabok teh mah qaid. Ieu rek sare teh wudu heula atuh. Kiai cenah lain teh hayang halodok tuh nya. Jelema mah kitu dibere teu hujan halodok teu wudu we caina. Dibere hujan geus srek teh hayang kiai wudu teh muriang parangas iris kami mah. Naon deui atuh si kitu wae hirup teh. Mau tidur berwud? Bapak-bapak, ibu-ibu, santriwan, santriwati, pelajar, mahasiswa, pegawai, berwudu, jaga wudu setiap waktu. Bakal dijaga orang diraksa dari berbagai kejahatan yang dilakukan oleh jin dan manusia. Eta tameng, junah, perisai ke diri urang. Kadang-kadang awewe terek sare teh lain wudu. Pakai pelembab, pakai wae pelembab. Nek sare teh make pelembab pemutih, masker malam, Wardah, Mustika Ratu, Garnier, Olay, skincare, anu teu boga mah meuli preskare. Atuh isuk-isuk teh beureum beungeutna teh. Rek sare teh wudu lain di wedah. Berapa orang yang suka wudu sebelum tidur? Wudu dulu kalau mau tidur. Ieu mah nek sare teh kalaka dilipen Ines. Aya Ines. Apon nu alus mah nu 06. 08 mah rada geuneuh. Ini tolong ibu-ibu berwudu mau tidur. Bapak-bapak kalau mau tidur berwudu. Baca dalam kitabnya, besar pahalanya. Yang mau naik sare teh lain wudu, udud, timpah we kopi oplet, tuh teu sare-sare malek bae, udud we udud, wudu rek sare teh, paham? Ilmu teh luas Pak Haji. Urang mah ngaji manu kieu we nu sapopoe. Cinta ka Nabi, cinta ka Rasul, amalkan sunnahnya. Jangan kau berkata ahli sunnah wal jamaah, tapi sunnah teu dipilampah. Amalkeun atuh ahli sunnah cinta ka Rasul teh. Yo, Siti Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha nikah dengan Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, putranya Hasan dan Husain. Ketika akan diberikan ASI air susu ibu, Siti Fatimah demi Allah membersihkan diri terlebih dahulu. Nek nyusuan teh wudu heula, baca dina kitabna. Lamun nek nyusuan budak teh wudu, budakna sehat, soleh, soleha. Sabik, artinya sabik anak lebih mulia dari kedua orang tua. Maksudnya gimana? Bapakna kuli macul, anak jadi insinyur. Bapakna supir angkot, anak jadi pilot. Bapakna indungna apa jut 30, anak apa 30 jut. Beda jut 30 jeung 30 jut. Lamun hayang boga budak kitu rek nyusuan teh, wudu. Mau kodong-kodong nyusuan teh di mana we? Kodok lol burial. Nyusuan teh di mana bae? Teu sopan nyusuan kitu teh. Hareupeun imah na golodog nyusuan. Paingan tukang dagang teh tara ka mana-mana. Cicing didinya we ngetem-ngetemna teh. Da eta meuleun ningali nu nyusuan. Mau menyusui berwudu, mau tidur. Di sini ada petani. Nah, saya kasih ilmu. Wa tizaratan lang tabur, tizaroh anu barokah. Ladang tani kabeli mobil Camry model Kiwari, duitna salamari, HP-na Blackberry, nginumna strawberry.
bisa melaksanakan ibadah haji bari boga pamajikan geulis model bidadari. Ulah ieu maladang tani rugi timbul daki nu didaang huni pamajikan hiji bari jiga kunti. Lamun naik merak kadu, naik merak beteuy, merak sau, ka sawah, ka kebon, wudu dulu. Pak Kiai saya kemarin ke kebon wudu, kamari ka sawah wudu, tapi pepelakana geuningan hancur. Jangan takut dan tidak boleh putus asa. Pepelakan teu boga sunnah urang boga ganjaran wudu. Betul tidak? Osok mame ka sawah ka kebon wudu. Wudu deui. Udud maning, udud maning. Nek ka kebon udud. Nek ka sawah udud. Matak sawah lega ge, bea ku keong. Wudu. Tak kebon wudu, malah kadu wudu, ngapa teh wudu? Berkah pepelakanana. Kumaha sih ngomong doang ahli sunnah. Hei, mau tidur apa, Abah? Abah Haji, wudu. Sekali lagi, hei, mau menyusui, wudu. Badai ke kebon. Di sini ada pedagang nggak? Pedagang yang jujur akan masuk surga bersama Rasul. Tidak boleh mengurangi timbangan, tidak boleh mempergunakan sumpah palsu, tidak boleh menimbun. Hei pedagang, kalau Anda jujur akan masuk surga bersama Rasul. Kumaha carana? Lamun naik dagang wudu heula, meh barokah dagangna. Da wudu teh teu make kuotanya, da tapi da nyaeta tuh anu teu biasa mah. Padahal fadilahna gede teh kiai, amalan yang luar biasa ngajaga wudu teh. Ayeuna ngadengekeun majikan nu heueuh arek. Kieu mah poho deui we, poho deui. Woi santri, baca dalam kitab taklim. Baca dalam kitab taklim. Ilmu bersih teh? Bersih. Moal datang kanu kotor. Lamun naik sorogan, lamun naik ngerap, naik tasrifan, arek ngalogat. Hei, wudu. Saya dulu pesantren di Samsul Ulum, saya pondok dulu di Manunjaya, pondok di Nainul Kirom. Masya Allah ya Karim, sekiai temang wudu heula, lamun naik ngalogat wudu, lamun naik sorogan wudu, lamun naik tasrifan wudu, meh barokah, maslahat manfaat ilmu. Ibu-ibu kalau mau pengajian wudu ini teh baiknya. Mah boro-boro rek ngaji rek muludan ge dilipen doang. Wiwir we amu cuy. Wadakan ari wudu henteu. Atau beres ngaji teh kitu deui we kitu deui. Berwudu dulu baiknya. Biar apa yang disampaikan menyentuh ke hati, diamalkan dina kehidupan sehari. Beres ngaji teh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dibuka ke salakina. Waalaikumsalam. Cium tangan ke salaki teh. Ieu mah aya beres pangajian amak-amakan ka salaki. Pantau bumblong. Kotok ararasu. Ucing ngadaang tongkol. Cuk salaki teh ieu ngaji balik jadi error. Banyak yang ngaji amek-amekan. Berudu, bade polak, berudu. Mau dagang, berudu. Mau tidur, pokoknya mah urang jaga wudu setiap waktu. Yo, hampura ieu nya ieu ilmu yo. Apabila kita akan bersenggama, ngalapsu ka salaki, ngalapsu ka istri, Anda baca dalam berbagai literatur, sunnahnya wudu heula.
Pak Kiai pandai kantor kulit atuh jeung salaki batal. Oh, mohon maaf, bukan masalah batal, bukan masalah batal. Ambil ibrah, ambil hikmah, ambil pembelajaran. Urang mah rumah tangga teh berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan nafsu. Urang mah rumah tangga teh berdasarkan wahyu, bukan berdasarkan rohyu. Kitu sunahna nek sare jeung salaki teh cenah wudu heula. Ieu mah nek sare teh kalau minum sapriet jeung nop meri. Otak budak nage budal gak adil. Ari anak yang soleh, ari mau diinum nu kararitu. Yo manek sare teh medang irek. Ala dina kapsul jerek nong. Area mah hirup nage sekolot gitu. Wudu lain saleuti wae. Sekolot yo. Hei, dawam wudu ya, dawam menjaga wud setiap waktu itu sunnah yang terlupakan. Diulang, naukidang lima santri ya naukidang. Mau tidur berwudu. Ada lagi selanjutnya, jangan lupa ketika mau tidur zikir sebelum tidur. Nah ini banyak orang yang nggak paham. Baca bina kitab, baca dalam hadis, baik itu hadis Sahih Bukhari Muslim, baik Sunan Abu Daud, Tirmizi, Nasai, semuanya sahih. Hei, meme sarete, zikir. Apa yang dibaca? Satu, maca takbir 3 opat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Zikir yang baik dengan tangan, hati-hati. Kenapa zikir yang baik dengan tangan? Sabab ieu tangan anggota badan bakal jadi saksi nanti di hari kiamat. Tidak akan bergeser. Nanti kita di hari kiamat sebelum ditanya satu tentang ilmu, ya magete. Yang kedua tentang harta, di mana menangna, di banyak kena kemana. Yang ketiga tentang masa mudanya. Yang keempat tentang umurnya. Dan yang terakhir, ieu anggota badan dipakai naon? Ditanya kita, hati-hati. Moal wakang ngalangkah, moal wakang ngalangkah anak incu Nabi Adam, namun can ditanya tentang anggota badanna. Urang muhasabahi meningil, introspeksi diri, sama neh nyalahkeun batur. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, tingali. Sabarakali ieu bubuk ditutup, sabarakali ieu bubuk dibuka. Muslimah, ibu-ibu tolong didengar. Kadang-kadang aya eta anu make tiung teh muludan doang. Beres muludan mandilaan. Hareudah. Ararateu. Bayeung yang. Aku mah tahu yang suka pakai busana muslimah jeung nutara make tiung apal, nutara make hek make nyeng soal, nutara make tiung mah nyeng tuh tinggal diomekeun atuh jadi kanyahoan make di umah ome di umah make tiung teh loba huis era. Hei, iya tutup dia orang dia. Tah ieu panon sabaraha kali dipake ngaji, sabaraha kali ieu panon dipake intip nu wani. Tah, dengekeun tah ayeuna tang geus kolot tara utap intip. Tah ieu tah lisan tah sabaraha kali dipake zikir, baca tasbih, tahmid, takbir, ngagungkeun asma Allah. Jeung sabaraha kali ieu lisan dipake ngomongkeun aib batur, dengekeun sok karumpi. Tah ieu lisan tah sabaraha kali dipake ngomongkeun batur tah. Bakal dipariksa, diminta pertanggung jawab ke anak nanti. Betul nggak? Makanya daripada banyak membicarakan aib orang lain, hasud, iri, dengki, ujub, takabur, penyakit hati. Kenapa ibu berdoa setiap hari tidak dikabul oleh Allah? Bukan doa anu teu mati, tapi catat hati yang belum bersih ta eta. Ieu tah hate can bersih.
ngomongkeun wae batur iri dengki ujub takabur batur beunghar didinya nu jangar jelema ayeuna mah loba jelema nu gering mikiran batur tatangga meuli pajero manehna meuli panadol rieun batur meuli kulkas manehna asup angin dikerok teh ku salaki teu beureum kalaka gambar kulkas gering jelema ayeuna mah gareuring mikiran batur keur ngaji ge lain ngadengikeun khori keur ngaji ge lain ngadengikeun kiai kalaka ningali leuweun batur wae peda baturna make geulang disikuan babaturan eta geulang mah cek lu disiku teh eta ladang kadu batur nu gaya maneh nu galau oh ini mah loba jelema nu geuring mikiran batur ieu mah batur sukses maneh stres batur naik mobil anyar manehna naik ambulan desa amit anjay oh gitu amat ya diulang zikir yang baik dengan apa tangan ini tangan akan jadi saksi sabaraha kali ieu leungeun dipake wiridan sabaraha kali ieu leungeun dipake nyokot duit salaki keur mani eta teh aya dipariksa tak poe anu nyokot duit cek salakina teh paingan duit eueuh wae cek pamajikan teh ulah salah sangka ipan ayeuna teh usum tuyul eta padahal tuyulna nu ngomongna eta aya nu sok nyokot duit salaki aya da jelema teh pokona mah aya we da hanapeun tenda jelema teh hei laki-laki ini zikir tangan sabaraha kali leungeun dipake zikir sabaraha kali ieu leungeun dipake nguseup dengekeun tukang nguseup zikir nyeun eupan ari eupan make inoy make tongkol make krohto esen mie sarden cheese nogna ke kokonengna ari pamajikan jeung budak daam jeung basreng aya nu kitu aya eta teh minantu euceul eta betul hei ieu leungeun ieu sabaraha kali dipake wiridan sabaraha kali ieu leungeun dipake gaplek dengikeun saya tukang gaplek ngabejaan anu sok gaplek tereh paeh lain nyingsieunan nu sok gaplek tereh paeh mana buktina tata dua paehan nya ditah paeh datang balak tilu modar oh sangadeng nu gaplek panjang umur bah diulang bae kudu ka hati ngaji teh nya aya genep bulan ieu genep bulan jangan sampai bulan tidak mendapatkan ilmu yang bermanfaat pan tiap pagi kita berdoa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan ya Allah pasihan abdi ilmu manfaat rezeki yang baik amalan anu ditampi jangan sampai habis pengajian rugi tidak punya ilmu yang bermanfaat ya naik sare teh Allahu akbar tilu opat matak cekolot baheula ulah sok sare sareupna maksudna kumaha reu pe sare teu wudu heula reu pe sare teu zikir heula gitu Allahu akbar tilu opat apa artinya Allah yang maha besar kita mah semua kecil beunghar dibeungharkeun miskin dimiskinkan, sakit disakitkan. Apabila kita sakit Allah kok yang menyembuhkan. Makanya jangan sombong orang kaya. Banyak orang yang setelah tidur begitu bangun stroke. Loba jelema begitu bangun tidak bisa bangun lagi. Kenapa? Lumpuh. Mata kudu daek zikir meme sare teh kitu. Enggak boleh sombong. Apa yang harus kita sombongkan? Saya mau tanya. Nu beunghar, nu kebon aloga hektaran, anger makam nama 2 meter.
san ngadenge nu sawahna nu kebonna lega 2 hektar makamna manya main trek futsal sok sakumaha beunghar ge makamna mah 2 meter bener teu wah ieu mah beunghar cenah mobilna gaya wah sanajan mobil Pajero, Fortuner, BMW, Mercy, Lexus maot mah kabeh ge make katil ini dia pasaran oh naik eta can ngadenge nu beunghar naik R-King hei kabeh ge naik pasaran di mana ya di mana di Tundana hah nah bambu make eta kabeh ge nu boga mobil ge can ngadenge nu maot dianterkeun kana Grab mata kula sombongnya Bu, Ibu, kesempurnaan hidup bukan di baju tetapi adanya di kolbu. Fungsi pakaian untuk menutup aurat, bukan ingin dipuji oleh orang lain. Pakaian ibu pada mahal, demi Allah saya pakai huruf kosong. Yang ibu pakai boe kabeh oge sengadenge nu beunghar make lepis tadi mah balangsa urang bungkus ku daster kabeh ge boe tanu di jero masjid nu di luar masjid ge kan boe kabeh boe bener teu mata ke sok sombong ku baju abong-abong baju na alus udah gini gue tak jelema kita tadi tak baju na alus online pan saya tama menang online dah saya tama ratu COD saya tama numpang minum na narima paketnya saya tak dah ayah ada jelema nate imah nate ayah pantauan pakai baju manu penting manutup orangnya lah sok sombong benar tuh ayah nu sombong ku baju ibu boga emas ibu boga gelang ibu boga gengge maot moal dipake ibu meninggal emasna dicopot ku salaki dipake kawin deui kawin teh jeung babaturan anak anu aya di grup WA pertemanan yang menyakitkan tak ulah sombong boga emas teh dan maut mah moal dipake nya moal dipake nya bu ibu ayeuna salakina beunghar ayeuna salakina kaya kekayaan banyak tidak dibawa yang dibawa amal soleh namun ayeuna pamajikan suaminya meninggal masa idah perempuan yang ditinggal suami 4 bulan 10 poe beres teh idah pamajikan kawin deui kawin teh jeung supirna mobil ditumpakan pamajikan ge dikawin makanya jangan sombong semua sama hamba semua sambah Allah sok hayang sombong ku jabatan karek boga jabatan sakitu ge mun sombong teu hese ditanya teh teu cara keur hayangna colok coblos prek terus jadi mah poho takbirna suara kali tilopat subhanallah tilu subhana maful mutlak takbiruhu sabahtu maha suci Allah semua kita mah hamba Allah yang lemah urang mah jelema bener wae moal mungkin lain malaikat salah wae lain setan ngaranna ge jelema di antara benar dan salah betul nah matak subhanallah rek sare teh ieu mah bebeja pas salaki rek sare pas ditingali ka kamar simutna hurung keur ningalian WA ayeuna teh keur usum simut hurung ayeuna teh mun salaki sare kipasa mun salaki muriang simutan di masalaki sare di pariksaan HP mah terpercaya dah salaki gitu bodoh atuh hapus pesan sebelum tidur
Subhan seberapa kali? Tilu anu tilu opat mata takbir. Baca itu wudu heula nek wudu teh dina kasur calik kieu urang teh bari mayang ka kiblat mangga bade ka mana we nu penting mah cuman tel hate. Keterpautan hati kepada Allah pasti membahagiakan, tapi keterpautan hati kepada manusia pasti mengecewakan. Kalaupun kita tidak punya rumah untuk bersandar, jangan takut, masih ada lantai untuk bersujud. Bersujudlah, semuanya akan terwujud. Bahagia mah bukan di materi tetapi adanya di hati. Bahagia mah bukan di logam mulia tapi adanya di akhlak yang mulia. Sanajan teu boga da anjeun perdaan salaki setia aku mah bahagia. Gitu. Sanajan tiungna joya mau kena gelombang cinta, HP Nokia, laptop Toshiba, motor Honda, mobil Toyota, duit loba, sawah lega, anger we batin kasiksa. Sarege teu tibra nyagena kasur busa, da angge teu mirasa nyage jeung lauk lila, bari caina aqua, gelasna Vicenza, sabab ngadenge beja, salaki kagoda ku budak SMA. Moal genaheun moal mata ngadengikeun ngajina ge nyarane we hampurannya kanu nyararane mata nyarane ge keur teu ngeunah hate salaki kagoda ku artis TikTok. Subhanallah. Lanjut. Alhamdulillah. Seberapa kali? Tilu. Baca. Kenapa baca alhamdulillah? Kenapa baca tahmid 3-3? Kieu. Terkabeh jelema bisa sare, Bah. Nggak semua orang bisa tidur. Anda pergi sekarang ke dokter psikiater, psikolog. Batur mah hayang sare teh kudu make pil tidur. Depresi, cemas, insomnia, gangguan tidur malamnya. Urang mah mata kudu maca alhamdulillah bisa sare. Tuh tinggal di koruptor duitna miliaran. Tuh tinggal di koruptor mobilna mewah teu sare di imah di penjara. Urang mah sanajan imah sederhana sare dina samad salamar tibra dahdir kage 2 liter. Benar? Mata kudu alhamdulillah. Contoh, ini kemarau sedang panjang. Swedia, Maroko gempa, Pak. Hah? Turki. Masya Allah ya Karim. Nikmat mana lagi yang akan kau dustakan? Saking pirang-pirang. Udara nih. Bapak besok pergi ke rumah sakit, ibu boleh tanya konsultasi ke penyakit dalam. Kalau kita beli oksigen, apa oksigen? 60.000 eta saja. Namun diisuk tadi dikatakan kaya napoti sabara oksigen beak siap duit menang bansos tetap. Mata kudu bersyukur alhamdulillah. Ari basangan kurang semua. Coba lamun beli ayeuna udara kiai. Sabar juta eta duit anu kudu dikeluarkeun. Nikmat mana lagi yang akan kau dustakan? Anda sering baca surah Ar-Rahman, betul nggak? Tapi kok Anda tidak mengamalkan? Nek sare teh alhamdulillah, urang sakit ge bisa sare, batur mah di pengungsian, batur mah keur perang, batur mah perang saudara, batur mah di IGD, batur mah di ruang ICU, batur mah tuh ningali kasur empuk di rumah sakit mah urang mah. Kajen di imah. Nah sama ge urang nu rawing ge ngeunah bae. Bener. Teu make bantal ge make jojodo geunahun. Kudang teh punuk pak ngajenol. Pengen ke lain sorry jadi. Naon sare empuk-empuk di rumah sakit mambungnya. Mending di imah sama kerawing oge. Bantal ge ku jojodo geunahun. Makanya bersyukur. Alhamdulillah wa syukrulillah. Bersyukur padamu. Alhamdulillah sakit bisa muludan batur mah boro-boro.
urang masak ge bisa bekerja sama Pak Kades ku ngahiji mah babari ari ku bersatu mah maju ari ku gotong royong mah tertolong sok kabeh ge ku musyawarah mah nya mata ku ge ieu alhamdulillah batur mah ayeuna teh keur di oksigen batur mah diimpus nya aya nu diimpus nya ieu ditonyo coba kieu deui saya ngaji nih yang bisa dibeli kasur bah demi Allah yang bisa dibeli kasur dibeli tibra bisa dibeli mana aya toko ngajual tibra rek meuli saurang ayeuna kasur mah aya nu dijual 100 juta 200 juta 50 juta nu 6 juta nu 2 juta setengah tibra mah eueuh tinggali loba jelema beunghar teu tibra sarena imahna make naon CCTV make security di pagar di jerona aya anjing herder tapi teu sare-sare urang mah nya dina upin sareng geus ge di kipasna ge ku hihit ngageber we bari nu handap teh borobot itu terus anu bisa dibeli mah kasur daging bisa dibeli bisa beras bisa dibeli bisa nikmat tidak bisa dibeli aya masalah rumah tangga masalah ku anak ada ngaranna ke rumah tangga santri yang namanya ujian cobaan ada contoh Nabi Adam diuji oleh anak betul Nabi Nuh diuji oleh anak dan istri ya kan Nabi Yusuf diuji oleh dengan saudara anak akur diasupkan ke sumur bilang sama bapaknya bahwa Yusuf sudah dimakan oleh serigala ini lupa ya wae masalah mah Nabi Ayub dengan sakit, kusta, lepra sampai diusir oleh tetangga karena takut menyebar. Ujian mah ya wae. Tuh keur loba masalah mah. Hese dah harong ge geuningan teu ngarasa-ngarasanya. Ari keur sehat mah nya budak masantren nya ge di balai rombeng. Budak masantren di balainya salaki alhamdulillah daek ka masjid berjamaah nya. Bansos can menang, PKH teu menang ge bahagia we. Bener hari keur geunah hate mah. Keur aya masalah mah boro-boro teu ngareuna sare ge hese. Rudet penuh aya. Mata ge alhamdulillah. Ya tingali nu boga sawah nu boga kebon jeung tukang kulina kadang-kadang bahagia nu tukang kulina. Ya anu kulina nya nu macul nya anu tandur nya nu ngaramet nya iya tadaharna ya Allah ya Karim porsi nate Portugal porsi tukang galon buni loba begitu RW 06 perwok dahan nate bener nu macul nama coba nu boga kebon coba nu boga sawah bapak rek mama tuang dahar teu bapak mah teu meunang ngadaang sangu rokok boga pare tapi teu meunang ngadaang bapak rek dahar daging mah diulah bapak mah kolesterol bapak ieu aya ieu angeun kacang diulah asam urat ieu bapak ieu ngeunah peda jeung teri teu meunang alergi coba tukang macuna mah hulu japuna ge direnos lain seueur disetena aduh hulu japuna ge direnos aduh make lecah mantap yang bisa dibeli itu makanan nikmat tidak bisa dibeli mata kudu bersyukur rek sadar gitu satu wudu baca zikir takbir 34 tasbih 33 tahmid 33 ayat kursi 1 kali barang siapa yang membaca ayat kursi 1 kali mohon maaf dijaga tidurnya dari sihir dari guna-guna dari kejahatan yang dilakukan oleh jin dan manusia. Naon sabab teu kabeh jelema pro. Dalam sabab qiraatil kutub dibaca surat jali salah yang benar surah. Udah ngaji. Surah Al-Ikhlas 3 kali, surah Al-Falaq 3 kali, surah An-Nas 3 kali. Tiupan ke tangan, basuh anggota badan 3 kali. Tas sunnah da kumahnya aya nu karek apal ayeuna ieu teh. Kemana wae kamari teh. Aya nu ulang-ulang. Rek sare teh kitu nya cenah.
balik kemana wae atuh. Ih, pokoknya amit-amit aing eta loba ting ngadepo cenah. Hei, meme sarebah baca dina kitabnya niatan dina hate kieu niatan teh. Ya Allah, saya mau tidur dalam rangka hibdun nafsi, ngajaga diri, hukumna wajib. Tubuh punya hak untuk istirahat. Hati-hati, tubuh punya hak untuk istirahat ke. Ulah gawe wae euy. Hiling atuh hiling, ulin atuh ulin euy. Ya mah nu dipikeurkeun teh duit kan duit. Omset, target, saldo, tabungan, isuk ditakeun ka peuting, peuting takeun ka isuk. Waktu keur ngajaga awak. Dengekeun tanu kitu. Geus kering mah beak sia ta duitan dipake ubar. Tak waktuna istirahat. Merekan. Sare saburangan. Niatan dina hate, ya Allah, aku ingin melaksanakan sunnah muakkad, yaitu tahajud, witir, dan duha. Aku ingin melaksanakan sunnah rawatib, yaitu sunnah yang menyertai sholat sunnah, sholat fardu. Aku ingin melaksanakan sunnah nawafil. Nek sare teh kitu, hayang tahaj. Sare, we. Kumaha sarena? Ieu mah ngaji nu sapoe. Kupikeun. Ieu pandangan anu katuhu santri dijadikeun bantal menghadap ke kanan. Kitu sunah sare mah. Sare istirahat datang waktu. Nah, ini lihat. Malamnya. Ini sekarang apa? Walaili, wawunya kosong. Walaili demi waktu malam. Malam berlalu nanti datang rembulan wal qamari, demi rembulan. Datang lagi subuh wal fajri demi waktu subuh, ya kan? Datang matahari wasamsi demi matahari. Semakin tinggi wal duha demi waktu duha, wal asri demi waktu asar. Orang merugi ila istisna, kecuali yang beriman dan beramal soleh. Anu terugi mah anu iman. Anu terugi mah anu boga amal sol. Sanajan sawah hektaran duit miliaran nek naon atuh teu boga amal soleh marugi. Nit amit. Makanya mau tidur teh hayang tahajud, pan urang sok dihudangkeun ku hayangnya. Nah panjang-panjang teh eta, pan hayang Cianjur hayang Pelung. Eta mah panjang teh sabaraha rakaat mah. Lamun aya hayang disadak kitu teh hudang, pepeling geura nyaring, ulah kajong. Sakedap deui sub. Ayo engat geura tahajud. Siapa yang bertahajud maqam mahmuda, derajat yang mulia, janji Allah, janji Rasul, muasulaya. Ingat, dia meminta diberi, dia bertobat diampuni, dia memohon dikabul, mustajab. Luar biasa. Dengan tahajud bisa merubah yang mustahil menjadi mustajab. Urang mah loba jelema hirup hayang nangtung tapi loba diuk. Ari hatina nangtung teh mulia, ari hatina diuk teh ibadah. Tahajud ulah putus asa atuh tina rahmat Allah. Bapak saya guru SD. Ibu saya ibu rumah tangga, anaknya 8. Saya punya saudara di Rangkas, Kiai Haji Uci Sanusi, sesepuh pondok pesantren Al Hidayah. Anaknya sekarang jadi kepala kantor Kementerian Agama Lebak. Saudara guru SD, saya pesantren, kuliah S1, kuliah S2, dapat beasiswa, pergi haji, umroh, alhamdulillah. Doa inung, teteh doa bapak. Mata ridona Allah mah tergantung ridona inung bapak. Mungkarna Allah mah tergantung mungkarna inung bapak. Doa anu moal ditolak ku Allah teh doa inung jeung bapak. Ieu teh ibu teh pan inung, bapak teh bapak boga budak keur masantren. Boga budak keur sakola, budak keur kuliah hayong ngadoa. Sugane atuh awal akhir. Urang teh bisa wukuf di Arafah jeung budak.
Urang teh bisa mabit malam bina iman dan takwa di Mina jeung budak. Urang bisa melontar Aqabah, Ula dan Wusta. Kita bisa tawaf mengelilingi Ka'bah. Kita sa'i dari Bukit Safa dan Marwah. Kita bisa pergi ke Madinah. Kita bisa berkunjung ke Masjid Kuba, Qiblatain Siror, Qiblatain dan Syuhada Uhud. Ulah putus asa. Tahajud. Bating ku budak urang diangkat teh nya. Bu, kamari ge aya nu umroh ku anaknya, aya anu umroh ku putrananya. Lebaran ari budak soleh jeung solehah mah ngaririman ka inung ka bapa teh. Nu saurang mere 3 juta da usaha di Jakarta. Nu kadua mah da pengusaha glosir mere 10 juta. Inung nate ceurik asalakina teh hanyakal urang mah hanyakal naon teu bersyukur sakitu budak balaga ge hanyakal teu loba mah marerena pan beuki loba. Tahan. Bismillahirrahmanirrahim. Usholli sunatan tahajud rakaataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Aduh, tak kuduna salah kita jadi imam, jadi uswah, memberikan contoh keteladanan. Lamun hayang budak soleh jeung soleha, lamun pamajikan hayang soleha, salaki kudu soleh. Ulah nitah bener ka pamajikan, tapi teu mere alat-alatna. Lamun titah tahajud bere mau kena nu mahal nu 2 juta jadi semangat tahajudna. Ieu mah mau kena teh nu baheula we basa kawin sakali. Jadi kumahanya boga salah kita teh kabeneran. Boga duit teh lain meuli mau kena ngan meulian manuk ge meulian manuk. Ya, sia, ini ke sia ngan meulian wae manuk ge meulian manuk. Ari manuk digantungkeun, ari manuk dimanian, aya pamajikan nerima teu dilap-lap. Eta mah nyaakene ka manuk. Aya nu kitu ceuk. Teu saha urang mah teh apa. Imahna teh aya pantoan. Weh, sayang istri, betul nggak? Peduli dan lindungi, tidak ada kekerasan dalam rumah tangga. Pandang istri penuh dengan kasih sayang. Laki-laki, dengarkan dari kesuksesanmu sebagai pengusaha, sebagai pejabat, sebagai teknokrat, sebagai politisi, ada doa seorang istri. Mune asa diulang tahunkeun semua. Mune emprak, mune asa diulang tahunkeun semua. Atuh kami teh mere-mere naon atuh. Ini asa diulang tahunkeun. Dia kan kadang-kadang lalaki teh sok poho ka purwadaksinya. Ari keur barangsak jeung nu kolotnya. Ari geus beunghar jeung nu oranya. Barangsak balik deui ka nu kolot. Woi laki-laki dengerin, jangan tinggalkan yang baik demi yang menarik. Karena yang menarik belum tentu baik, benar tuh? Pelebah geri manu urus manu kolot sia. Nganyuk rokok nu kolot. Coba nu ngara kita nganyuk mah gedaekeun. Tahan. Atuh kudu nama pamajikan teh pangmeulikeun tiung baten strapnya. Ada kan baten strap? 600 di Pasar Lawu aya di Serang. Aya kan baten strap? Denai aya denai 245. Joya aya, Elzata, Dauki, Nibras, Umama. Jadi di Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad gantinya. Dia mah tiung pamere ti calot. Bari aya merekan coblos. Atuh tiung na teh kohok. Dan dicoblos. Hei. Mari bukan, mari tiung. Ari udut bisa. Coba kamduhan. Maklum Arab? Maklum? Anu maklum Arab syua-syua. Ada boya? Moya? Moya barit? Masya Allah ya Karim. Hei, coba dengarkan. Rokok teh sabungkus 20.000-nya. Nah, 20.000 sabungkus lamun sabulan 2 kali kilo 600. 10 bulan 6 juta.
10 tahun 60 juta. Berarti sudah bisa umrohnya. Umroh acan, undun. Umroh. Nah, atuh boga duit teh nambung. Boga duit teh meuli nya. Yang ekahnya anak yang belum akikah tergadaikan. Bah, anak yang belum akikah tergadaikan. Laki-laki berapa? 2. Perempuan 1. Baca dalam kitab Kifayatul Akhyar, ketika anak lahir 7 hari, wa yusama asmaul husna, beri nama yang baik. Sembelih kambing, lelaki 2, perempuan 1. Itu domba teu kabul ari manuk ngajajar. Murai manuk teh murai, kenari, lakbet, anis. Ning apal pan korban. Tahan. Bangun. Kete tanya masa depan urang teh ieu batin ieu nya nu ngangtarkeun urang ka surgana Allah, amin. Ulah putus asanya. Nih mata kudu daek tahajud atuh sanajan 2 rakaat. Da ari dina ibadah mah tanyakeun ka kiai, lain jumlah nu penting mah istiqomah. Ieu mah tahajud 12 rakaat tapi satauneun. Aida mah moal ada ngurus paheula tuh. Istiqom tahajud pamajikan teh tahajud karunya teh batur imah make parabola maneh nama paraseuna dina paraseuna teh gantungan geuningan gaji domanya jeung bini jagong baru dak sakola teh nya ngagoreng sangung geuningan make gaji domba mata montokna teh ayeuna bah ieu teh baheulana sabadang gaji domba. Pada aku mah pada tuh batu imah minimalis manehna milik kinis imah nu beunghar mah ditutupkeun teh gablek nu beunghar pantona buka tutupkeun gablek anu balangsak pamalarang anu beunghar mah euy gablek bukakeun dapurna koreng aya nu beunghar koret muludan teu mere ari pantah hayang lain seuing istighfar cak ari di sakatan moal pareng wetan moal kurang margi daam jeung jaramina bodahan bo tahan beres wal mustaghfirina bil asar lobakeun baca istighfar baca ya arhamar rahimin irhamna fadilahnya gede subuh we adan Allahu akbar pamajikan teh adan lain koman kumaha boga salah kitu ieu dengekeun sih ngaji ya awas laki-laki ini saya bahas laki-laki. Barang siapa yang tadi sholat isya berjamaah, mohon maaf, karena saya musafir, saya ada rukhsah, saya boleh maghrib dan isyanya disatukan, ya kan? Boleh. Duhur dan asar saya boleh disatukan. Usolli fardhu duhri, rakaataini, qasran, majmu'an, ilaihil asru adaan lillahi ta'ala atau makmuman. Silakan karena saya sedang musafir. Saya tadi maghrib berjamaah, tapi saya langsung sholat isya karena ada rukhsah, betul? Sahat tadi anu sholat isya berjamaah, besok ada subuh berjamaah seperti melaksanakan sholat tahajud sepanjang malam. Tapi baca dalam kitab yang lain, siapa yang isyanya tidak berjamaah, subuh tidak berjamaah tanpa udzur syar'i, termasuk kelompok orang munafik. Dan itu seutara kamasi kita. Munafik seutara kamasi kita. Ngomong doang ahli sunnah harus sholat di imam. Ahli sunnah harus sholat di imah. Kalau ibu punya suami suka ke masjid, itu mah suami soleh. Tapi suami ibu tidak pernah berjamaah, itu mah suami soleha. Udah pakai mau kena, arek boleh mau kena arek.
kita nih si pemajikan tehnya orang ke Sunda atunya tak Bapak atuh berjamaah awal waktu di masjid lebih hade daripada pibai timun paridan. Bapak mau tahu nggak? Saya kasih tahu. Lamun Bapak sholat di Masjidil Aqsa 500 kali lipat. Lamun Bapak sholat di Masjid Nabawi Syarif yang ada di Madinah pahalanya 1000 kali lipat. Tapi kalau sholat Bapak di Masjidil Haram 100.000 kali lipat. Kita umroh belum, kita haji belum. Aduh orang teh sholat teh deket-deket di Masjid Al Hidayah 27 derajat. Bapak sholat di imah hiji, sholat di masjid 27 beda nake 2 genap. Biar kita mah hidup sederhana, yang penting kita mah jadi ahli surga. Gitu tak salah kita cenah ka masjid di papatahan gitu teh ngalawan lain teh nyaho urang leuwih nyaho salat di masjid teh gede berjamaah ganjaranna, tapi pamajikan teh kudu ngarti ka salaki yen salaki teh asam urat. Jadi saya teh mah asam urat teh unggal adan. Jadi asam urat teh unggal adan. Mama, aduh, ma, batuk ma, mau ke masjid ma, asam urat. Aduh, 2 rakaat asam urat, 4 rakaat asam urat, 4 rakaat asam urat, maghrib 3 rakaat asam urat, isya 4 rakaat asam urat, gapleh banget rakyat kubulau kuat. Dengekeun sok gapleh. Banget rakyat kubulau kuat. Eta anehnya, ari ka masjid asam urat. Bu, eta isuknya subuhnya cenah ke masjidnya mungun wae gandong ais ku ibu anterkeun. Hayu boro mun boga duit mah anterkeun we kana Grab. Paling ge 3.000-an. Apa ayeuna mah kitu jelema teh aneh. Bah ngiton kuat, bah haji bener lain bohong. Punsal kuat, macul kuat, tanggalahang ka luhur kuat. Ari pelok subuh, aduh, muriang. Ari pelebah bansos jeung PKH pang ahulana ka bank teh. Batusan harudang saya teh mesti ngadaguan di BRI. Lain seueur, dan ieu geus nerima bansos ya. Urusan dunia siapa isuk-isuk, tapi urusan akhirat siapa damu. Benar toh? Oh, tidak kadengeun. Gitu benar tak? Jangan sampai karena dunia kau rela meninggalkan subuh. Jangan sampai karena pernah dunia emas, intan, berlian, duit yang tidak seberapa kau rela mengorbankan sholat subuh. Nauzu orang teh nu pokoknya bah sholat yang agama, sholat mikrat orang mukmin, sholat waktunya ditentukan, sholat bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Yang pertama dihisab bagi anak cucu Nabi Adam sholat, benar tak? Hei, sudah masjid tuh semua suami. Beri makan mas santri, namun tuh ke masjid dari, wow, lurah santri dari absen, laporkan, kita ngebersihan WC, gosok, disiplin berjamaah teh. Sayang ini masjid, hari bahelamanya cek, masjid bahelama tekit, kupalupuh, kupapat, kuceng-ceng, imaroh, idaroh, riayah, makmur. Ih, baheulama pinu masjid nya beres salat saeurik bah lain bohong bah lama. Lain nahmut kadosa lain irung kacepet palupuh. Baheulama kitu. Ayeuna mah masjid tingali weh tihang loba jam luar biasa cai cursor. Mana isina mana usina. Salat maghrib 3 jajar mun eueuh main bola. Aya main bola 3-an ngajajar. Isya 2 jajar, subuh 2-an ngajajar. Nu adan eta. Anu qomat imam makmum. Ai ente ka mana? Udud. Batur ka masjid ge eta mah udud. Tipa kopi oplet make gula burem muantap. Jujur santri
Santri, saya mau tanya, ibu-ibu, bapak-bapak di lemur ieu anu maot disolatkeun di mana? Nah, di masjid kan? Coba cek jelema teh aneh kan? Ai keur hirup tara ka masjid, ari geus maot ka masjid. Jeung pangareupna deui. Batur nantung ngagore ya. Lain seuih sadengekeun dahaeu. Coba ai keur hirup tara ka masjid, ari geus maot jadi ka masjid. Batur lantung manehna ngagore. Tapi mai teh begitu datang eta karpet ngomong, ceu karpet teh, "Mang, ka mana wae?" Jadi saya teh mah ka masjid teh sakali we bubuhan maot. Aya nu kitu. Ya teh minanto ceu. Ayeuna tingali masjid ke masjid berjamaah. Luruskan. Imam. Sebelum takbir, lihat makmum. Luruskan, rapatkan. Bagian dari kesempurnaan sholat berjamaah. 12 golongan jami anu didoakan ku malaikat-malaikat Allah. Salah satunya orang yang saf paling depan. Yang kedua, orang yang mengisi saf yang kosong. Kalau ada saf yang kosong, isi. Jemaah ya. Usian dulu anu hareup. Beres, nu kadua, nu kakilu. Kadang-kadang dina jumaahan dihareup aya, di dua kadua aya, kakilu kosong, kaopat kosong. Saricing sadi dieu teh bohong sok. Kamar sini teh cicing di luar. Suruh isi saf yang paling depan, betul enggak? Zaman Nabi diundi, zaman Rasul di Qur'an, dibanding hayang panghareupna. Suami ibu pergi ke masjidnya setelah adzan, sebelum adzan. Setelah anu sebelum adzan. Ke masjidnya sebelum atau sesudah? Ampun. Yang baik sebelumnya. Ya mah sesudahnya. Sesudah batur balik. Amit anjing. Bu, berjamaah beres salat berjamaah. Pak Haji pan urang mah nya ahli sunnah wal jamaahnya ulah ningakeun tali palatri wiridan dari beres salat. Uang tabiru salat ibadah salat, menunggu salat setelah salat. Kalau beres salat jangan uang itu mau kena. Yo mau beres salat teh lu mau kena. Kalau kata tanya mana remote? Yang nonton TV, ayo wiridan heula. Bapak-bapak rek nanya ye. Berapa orang di kampung ini yang dari maghrib sampai isya tidak pulang? Wang tadiru salat ibadah salat. Kita kan sudah maghrib, nunggu isya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ataki papihad dal masjid sunatan lillahi ta'ala. Itikaf, baca Quran, salawat, salat sunnah tasbih, salat sunnah hajat. Semua dengan salat. Anda punya masalah, salat. Contoh, pengen hujan, salat sunnah istisqa. Benar. Sunnahnya saum heula kan? Baca di kitabnya. Lamun hayang turun hujan, salat sunnah istisqa. Sunatnya di lapangan, bawa domba, bawa emeh. Kenapa? Yang butuh air bukan hanya kita, binatang pun sama sedang membutuhkan air. Salat, loba dosa, salat tobat, loba kahayang, salat hajat. Mau berpergian, salat sunnah safar. Salat teh matak naon ge? Cing atuh ulah balik ti maghrib ka isya teh. Komo nu boga kebon, boga mobil geus ayanya, tinggal ibadahnya. Cocok teh nu beunghar teh balik. Cocok. Tah ina nu balangsa rek naon balik oh naon. Naon balik oh naon. Minum kopi bae. Udut mandi. Aduh. Tidak kumahanya, orangnya. Hei, bagi orang yang kubur tidak bersyukur, satu gunung emas kurang. Tinggal itu korupsi, mobilnya boga, imahna mewah, korupsi kurang banyak tuh bersyukur. Tapi bagi kita yang bersyukur, Allahu Karim, kita makan nasi padang, dibungkus pakai rendang, dimakan sama istri tersayang, membuat hati goyang. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu dengerin, ibu teh kudunya salaki ibu teh pejuang rupiah yang tidak pernah mengenal lelah.
suami ibu pejuang rupiah yang tidak pernah mengenal tanggal merah. Isukan gepre anger we ka sawah. Kapan isukan teh pre bah? Nya, tadi geprenya. Anger we ka sawah. Tidak pernah mengenal tanggal merah. Tidak pernah upacara. Pembelaan baik pemajikan. Beres urang teh subuhnya wiridan bahnya. Kahati yang ngaji ya. Beres wiridan urang teh ngadoa ka Allah, boga anak yang soleh jeung solehah, apabila dipandang menyenangkan, diberi bersyukur, diperintah mentaati. Apabila kami meninggal putus semua amal kecuali doa anak yang soleh, doa anak yang soleh. Bapak beunghan indung beunghan mah anak jadi raja. Bapak balangsak indung miskin anak beunghan da dasar agama indung bapak teh sok jadi babu. Unggal isuk indung teh nganterkeun icu ka TK. Nate nirina jeung icuna teh sakelas di Pangun. Manya aya paud harwisam. Lain deui sesanu ngapek-ngapek teh. Cuma inung ku HP anak cuma. Benar tuh. Bapak ngarit ngapoe waktu ngajual domba teh di bejaan. Pas kakanang teh geus eueuh, bea domba teh. Bapana teh ka mana diganti kana enmek. Heureuh kitu atuh budak ayeuna mah. Bu, melahirkan sakit, demi Allah lebih sakit apabila dibentak oleh anak. Nyeri hati, lain bohong nyeri dibentak ku budak deui. Matak jelema nu doraka ka indung ka bapa mah, boro-boro di akhirat di dunia ge kontan tunai, kaparokahan. Benar tuh? Lain bohong, lain beca, lain cenah. Ngalawan kakolot nganyari ka indung ka bapa kaluhur teu buahan ka handap teu akaran eueuh kawalaglian hidup teh susah wae jeung susah kudunya ka indung teh atuh ting ari barang bere ka indung teh keur pan geunah meureun kadahar lain keur gering emang ka indung teh mah yang daging amung mah yang cager daging beak icuna di dahar da ngarenong kudu nama akhirna teh kalau teh pamulikeun samping BHS karawu nu alus nu 7 juta geunaheun dipake ibadah gede ngocorana ka anaknya boro-boro ieu mah Bu salaki ti masjidnya bah ye ngalami keram ieu sakedap ke dibagi saperti tong ka mana-mana suami pulang kan dari masjid udah kan? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Eta dibuka ku istri nama kemu kena. Waalaikumsalam. Ih, baheula mah lalaki teh nya diutama. Bah, tos di masjid pan abah teh jadi pejuang rupiah. Hai urang tuang heula, kulu wasrobu wala tusrifu, makan minum tidak boleh berlebihan. Ih, syekh, salah kirek dahar teh. Diasongkeun piringna salah kirek dahar teh dipasikeun bobokona dipangnyieumkeun sanguna dipangnyieumkeun angeuna da istri kakungkul mah kitu kacarog teh coba ayeuna awewe salah kirek dahar teh kalaka di WA nobna na kulkas mamah lagi senam rumah tangga kitu mah rungkad atuh rungkad salah kirek dahal kakak di WA nobna naku lekas mamah lagi senam loh ayah mangkaning ayah teteh aku banget gitu loh hei makan udah makanannya ibu usia kita sudah tua saya udah 54 tahun saya 54 bu saya pegawai Kementerian Agama Kabupaten Cianjur di seksi penyelenggara haji dan umroh, tapi saya pensiun karena saya sakit 2 kali dioperasi. Yo, Pak, barang siapa yang memakan kurma 7 biji di pagi hari terhindar daripada penyakit mata lamun hayang sehat isuk-isuk teh kurma tersehat. Kurma 7.
Hah? Mapipi? Ana malupi, alpapi, indopi, rangkas. Mapi, ana malu. Urutop, kurma, basah, tamar kurma, kering, kurma. Itu bagus bagi kesehatan. Salah kita kasawah, hapurannya. Mah, laki rabi lara bagja pahit berhormat tangga nuslilah hapurannya, tidak bisa disenangkan. Istri pamajikan teh aku bahagia bersamamu, apalah artinya emas intan dan permata tanpa kau di sisiku. Ini salah kita teh kasawahnya ke kebon biasa we bah setelan sawah make kaos pamere ti material. Dan itu setelah kasawahnya make kaos pamere ti material kan ya. Pan basa ngecet hadiahna kaos mawa teko koneng apa teu teko koneng kita pamere pan di urang lamun aya dulur tatangga wali matu safar ka Mekah ngareutulannya eta teh teh balik ti Mekah teh datang deui nya aya nu mawa bakakak eta sok dibere teko tah eta geudena leutik teko teh kumaha bakakakna eta lamun mawa endog dibere kopea lamun teu mawa nanaon kacang 2 kurma 4. Kata istrinya, Pak, mereka kebun Pak, hati-hati ya di jalan. Aduh, perhatian. Kata suaminya, kapan sih yang di hati diajak jalan-jalan? Kayaknya lamun menang warisan. Kata istrinya, Papa, hadir, baca kiai ke penting lamun mereka kebun teh wudu lah. Biar kita wudu, alhamdulillah. Hati-hati. Nah, terakhir saya nggak bisa lama, karena kata dokter saya nggak boleh kecapean. Ini dengerin istri semua dengerin ini. Haram awewe ngasupkan lalaki nu lain mahram bisa jadi fitnah dengerin kan. Kalau suami tidak ada, jaga marwah keluarga, jaga harta yang ditinggalkan, paksil doa serkeun ngadoa eta wanita solehah mah. Lamun salaki dagang pamajikan duha, mun salaki usaha pamajikan usoli, lamun salaki bekerja istrinya berdoa, salaki ka sawah mampatkeun sajadah, eta rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Ulah ieu mah salaki ngabelaan pamajikanana ngalariung di Bang Emo. Aku berjanji sumpah nasabah. Hati-hati Seth. Si karunya kasalaki loba nu hancur rumah tangga akibat Bang Emo. Transaksi ribawi apapun namanya haram. Pemakan harta riba diangkat keberkahan hartanya oleh Allah. Apa hancur tinggal di rumah kayak duit gitu mah. Itu di mana-mana ya Bang Emo. Ya harus silakan tuh Emo wae. Masalaki oke cicing di imah. Masalaki gawe ke Jakarta. Awewe na mau motoran. OTW. Pakai kacamata hidung. Cengdem goceng adem. Duh, makaning cek dina hatena teh eta teh urang teh. Di masalaki eueuh kalakan naik odong-odong. Salaki teh cicing. Aya ngarariung, salaki teh ngarariung. Arudunan yang sebelah. Bari ngomongkeun nu hajat. Ibi geus onangan acan, uang geus onangan acan. Ih, kami mah karek datang ka bejaan daging liat. Ari onangan saeutik ari daging hayang hipu. Mata kira mun hajat mereka we selamat datang lu jeung suping mohon doa restu 100.000 hipu. 5.000 liat. Aya dagingna hipu jerukna mandarin sauna raja sere hajatna di baleran sage pangantena geulis asakan ngeunah daging hipu hanya kali kawina ka aki-aki. Daging hipu panganten liat. Seri. Salaki di kebon, salaki di sawah, salaki bekerja, doa.
duha biasanya di lembutnya nyikat gigi heula panek duha teh batur maku odol manehna maku kenteng mata beak sora katanya kanang kotok teh beak kentengna teh da dipek-pekan wae. Aduh batur mah sikat gigi nage marahal ieu mah kuatin geus rebing. Batur mah sabuna ge nya nyeuseut teh kuring sok manehna mah kubulao. Bismillahirrahmanirrahim. Sholli sunatan duha rakaataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Aduh salaki keur disawah budak di madrasah, budak di balai, budak kuliah, budak sekolah. Pandoa duha teh kieu ya punten ya. Allahumma in kana rizqi bis sama ya Allah, kalau memang rezeki di langit diturunkan oleh Allah, lain duit materi tapi budakna pintar menang beasiswa ka kedokteran masuk akpol masuk akabri itu rezeki. Jangan berpikir rezeki hanya sebatas materi. Semua orang mohon maaf tidak punya gaji tapi semua orang punya rezeki. Harus mampu membedakan mana gaji mana rezeki, betul nggak? Dan rezeki itu santri bukan hanya sebatas materi, ketenangan hati rezeki, awak sehat rezeki, budak soleh rezeki, budak solehah rezeki, getol ibadah rezeki. Mon duit sih mau dipikirkan teh. Awan duit loba ari pabelit di urusan penyakit. Naon kanikmatan dahar sangu ulah boga penyakit diabetes. Daging